Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih ojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, sabilulungan kampung Cikawao, sabilulungan hirup sauyunan, sabilulungan hirup babarengan, sabilulungan Cikawao makmur, sapaham saihwan negeri Nanjung Pinanggih kawibawaan, satia sajiwa saged singkil ngabasmi pasaling singan, sabilulungan Cikawao, sabilulungan ngamamurkeun masjid, sabilulungan di pangajian, sabilulungan salat berjamaah, sapaham saihwan Cikawao lemur urang anu endah, mata betah mata kena, Cikawao lemur urang pangbalikan, sabilulungan kampung Cikawao, sabilulungan ngamamurkeun masjid, sabilulungan salat berjamaah, sabilulungan lemur barokah, sapaham saihwan negeri Nanjung Pinanggih kawibawaan, satia sajiwa Cikawao Pinanggih kabarokahan. Hidup Cikawao, Allahu Akbar. Allah. Hayu urang sasarengan jengkang cepot di sinar medal, hayu urang sasarengan di acara dinu nikahan, hayu urang sasarengan sempal guyon gogonjakan, jengkang cepot sinar medal, ayeuna di Cikawao dulur-dulur anu jauh perayaan anu aranggang, ia patuh gerak ka dieu karojong dinu nikah, Sri Tinun ia pasewakan, Sri Tinun ia pasewakan, Sri Tinun ia pasewakan busana maneka warna, gedong dhuwur kali sambung pagolengan, ya sepi trim
pepetetan samia murag bali abi lana jeruk manis kayu agung babarwite ya samia rempel godong ya samia pang sekar makari gali andele si pandan arum si pandan arum ya lindung abdi ka Gusti Allah tina pirang-pirang panggoda setan tina pirang-pirang panggoda setan anu dilakna kalayan nyebat asmani Allah nu maha murah nu maha asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib ngotek tak wayang saawak nalungtik wayang sasiki sirip simbol jeung siloka silip dina diri simbol dina wujud jeung dina hirup siloka dina awak bukaeun sakabeh jalma nu aya di Maracapada wayang teh ngandung perlambang bacaeun manusia nu kumalenan wayang teh ngandung perlambang pikeun mukakeun atawa ngabedakeun mana bener jeung salah di pedal ku kidalang kanda bowana sastra jingga dina peuting harita dibawa ku hiji dalang cenah ceuk beja dalang eta mah kasepna ge ti orok dibarengannya eta ku panayagan teh lamun ti peuting da lamun ti beurang mah manehna teh bangsat hayang eta ge beja tinu gelo na teh tukang kecerek itu dina ujari carita haring pot sok buru nu sarewae nyaring nyaring buru kurang teu kuat yang dahar sarewae capeun Kang nyaring ieu lamun minang tingna beuh sok masuk ka hudang tunuh nya
nyur wae kitu. Sayur, kopi, cai itu. Basuh. Haunya. Hah? Tinggal ke botol gitu. Botol kan bilang. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tahan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sumedang datang. Tanjung Sari datang. Di Gunung Kunci oge datang. Truk Tumandi. Ha! Cari! Masih bungut. Terabun dia masih bungut. Leuwas euy. Kunaon? Nu ninggang punuk. Usaha. Panglih jeleumana ku aing ditonyok. Aslina. Digisi banget. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kitu muka di mah teh. Muka di mah teh kitu. Muka di mah. Astagfirullahaladzim. Abang tara ngaji tuh ngecerek mah. Lain muka di mah, nu dieu mah. Doa hudang sare. Apan dewek teh geus sare biar dina meja. Tah di dieu. Teras digugahkeun ku ieu kuno kasep ti saacan lahir. Cek dakwah bieu teh, pada dakwah. Cek ustaz cek ajengan eta doana teh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Naskeun dakwah bieu teh. Lain ahlina. Aya dakwah bieu dieu. Masyarakat hiji urusan mana naon ge anger. Kudu kanu pasna ayo ke ancur ditulikeun ku dewek. Oke bener. Dek meki we hirup mah. Kan kami jago dakwah. Dakwah naon dek mah menyawah eus eudeuh kulit sawah. Nyawah mah. Heeh. Dakwah kurang bisa nya. Lain jeung meja tina naon dijieun. Tina bahbir bisa mah. Kaca. Kaca. Dewek keur sare dina meja. Menang impian HD euy. Akang ngimpi. Heeh. Ngimpi naon Akang? Aya kapan? Paling ngimpi ngompol paling lah. Ieu cak. Ngimpi ngompol. Lain. Naon atuh? Kaleci sih kana mah. Puguh da benyit. Layangan di dinya teh. Keberem-berem panon. Di Japati. Di Japati. Mah beunghar. Naon musuh paling musupnya. Aya kapan? Ngimpi di bahanan amplop ku Adedi. Amplop. Amplop. Menikana amplopna teh. Amplop Akang. Eusina Bandung. Asi Bandung teh amplopna. Alah. Aduh, ini sia meuli asa kanyataan eta ngimpi. Lain kira-kirana eta impian dewek bieu dina meja kaca. Bakal jadi kenyataan moal gitu ya. Mudah-mudahannya udah ngadungan ke Gusti Allah. Ya Allah, ya Robbi. Mudah-mudahan amplopna sing kandel ya Allah. Nya eusina ya Allah. Mangkani loba parabaneun ya Allah. Pun bojo yang masih behal di ongkoh. Nya hayang selop jangkung di sina ayeuna mah. Kamari teh ngomongna teh. Hayang selop jangkung sina ayeuna mah pun bojo teh ya. Behal masih da geus digantian ku kawat beton ku abdi teh. Tinggal selop jangkungna ya. Coba parabaneun abdi ya Allah. Mudah-mudahan sing kana ya Allah ya Rabbi. Allah baik sekali. Amin ya Allah. Iya, Allah baik sekali. Ya. Alhamdulillah ini. Urang ngeriung di mana gitu? Mana ieu teh? Di Garut. Wana Raja. Oh, Sariwangi. Sariwangi. Mana ieu di mana ieu? Di mana? Babuan dewek salah panggung. Atau di mana kuda Kang teh? Penting ieu. Penting teh kudu nama ka Cisompet. Apa guru? Heeh. Ngan ku dewek dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa. Deuk naon hiji ka Cisompet? Nu hajat eueuh, nu ditah eueuh.
Bening ka dieu ka Cikawao nepangan Bapak Haji Dedi sareng Ibu Hajah Ina. Alhamdulillah bisa tepang sareng urang dieu Desa Sukawening nya Sukawangi Desa Sukawangi dari pangaresa Bapak Kadus Gening Sumping pangaresana Bapak Nia Bapak Haji Nia Bapak Haji Nia Rustaman alhamdulillah pemimpin urang Bapak Nia singkatan eta Nia teh enak nunya ka Desa Sukawangi Ari ina naon Kang? Ina insyaallah amanah si Bapak eta mah Pasti ya Kang. Di ana naon Kang? ana anu bakal nyawer pang payuna sok bukan wae Ah, kan nyawer ya Kang. Ngirakeun pisan teh. Isi kadus teh. Bapak Kadus dunungan urang teh euy gaduh wilayah iya iya ulujeng tepang we Bapak Kadus nya alhamdulillah ya ya teh di Bapak Dedi ya. Bapak Dedi ieu teh. Bapak Haji Dedi Nyamin. Dek ge singkatan Dedi teh Naon tadena teh Kang? dena didikan atikan tina agama Islam Ari ena naon? emang jalmi bager Ari dena naon eta? dena deui dunia akhirat salamet eta mah jalmi teh Ari ina naon? dina Nya tuh. insyaallah bakal nyawer eta ge Untungna goreng wae akang. berakeun aya Kang Ulah kebangsaan ya Kang. iya ampun euy model Ibu Hajah Ina Ina naon? Ina istri solehah Enak. enak niat rumah tangga teh hayang ngabdi ngabakti ka salaki yang bebarengan asup ka surga Aya ana anu bakal nyawer panggedena geus sok panganten mancol Kang. panganten aya Mancol. oh alhamdulillah sumping nuhun kalau ya nu sumping sayeuk sareng sayeuk ulah nuhun ulah dikongkoyangkeun alhamdulillah ulah nuhun dilaminating sareng Adedi aduh nuhun nuhun neng Ina nuhun siap Dedi beuki karasep ki gareulis we keur badeunghar teh ulu ya duit teh pada kieu-kieu bercocokan si jagat ya oh monok si jagat ke penting sih moro iya ampun ibarat deui kukupu ibarat tenang kupu hibar tenangan mawa beja Kasaha Kang? hareos beja di taman belah batu palias lain wiwitan aya deui sembaheun di paweunang ibarat deui Kasaha Kang? kukupu teh kapanganten panganten anu kasecep ani bade nepangan Mana pengantin cenah? anu gelis neng widi bade nepangan aduh wah ieu mah geus direncana nuhun kasep rumah tangga cing awet kasepnya cing barokah geulis nuhun sayang nuhun wilujengnya sayang nuhun bisa dibere deui kukupu teh ka Bapak Kadus Bapak Kadus Haji Nia anu soleh hiberdi kukupu teh ka Bapak RW
Bapak RW Keningan anu dermawan Ibaradeuy kuku teh ka Bapak RT Bapak RT cikawao anu soleh eta iberti eta kuku teh ka Bapak DKM Bapak Ustad ieu tiap nebangan ibarateuy kuku teh ka mustami mawa beja mustami anu saroleh Dihaturanan ka dieu anu bager nu soleh jeung nu dermawan ayuh euy dewek tuluy gawena sieun nu nyakuanana licik cilimitnya nya tak aing mah heuh ngadoakeun didoakeun ku aing sing beunghar mah teu cacalaman we kana rezeki aing sia teh. Moal peuting jeung leuweungan jeung gelo ngobrol jeung takal kai sia teh. gelo mah bejo Kang Ya. euy Ma em aya. Dalam baktos ka Ma em. Sehat mah ya. Nya. Pakana aya. aya Nuhun sumpingnya. Ma Dariah sumping. Nuhun mak nya rapal wah ya Kang dewek mah urang dieu dek mah urukan teh oh aya nu sumping beli gebis kade aduh lalaunan muhun sareng saha tuh teh kade itu sareng saha sih sareng nuhun mami nuhun alhamdulillah nuhun kade beli gebis nuhun pisan nuhun pisan katampe pisan nuhun mah maem teh nuhun apa nuhun pakana nuhun aduh meni beureum dia jajak kalau ada ngasiron nuhun mudah-mudahan sing sehatnya sehat ageung milik tu rezekina nuhun barokah iya namanya Werdi iya Bapak Sunaria sumping alhamdulillah nuhun iya Kang rek ngarewas kita cenah nanti ngarewas dieu masih pengawasan teu duit oh sok sungudon urang dia mah baleunghar sareng saha apa teh sareng saha apa teh uluh belah dari sini beda apa sareng saha apa teh apa mah di amplopan nuhun apa sih sehatnya sehat walafiat apa pinuh barokah nuhun jadi amplopan ya alhamdulillah curiga di amplopan masuk ageng apa aja amin ya Allah nuhun apa segitu teh emut Kakang sirining ikhlas Kang ikhlas lillahi ta'ala nya apa nya sika gentosan 1000 kali lipat nuhun nya ka kitu neh min sumping alhamdulillah nuhun neh min digigir nya neh ira aya alhamdulillah nya ampog iya seniman hungkul watama aya sumping alhamdulillah atuh tiasa ngariung watama lah sareng sehat ya yo nuhun mama nuhunnya damang sehat mama nuhun terus ngarojong cepet bajidor yo meuli tuang sadayana goblok mama teh nya nuhun mama iya wa ian sumping wa imas aya atau wa imas manco nuhun wa imas nya wa imas wa ade deui atau wa ade oge aya alhamdulillah nuhun pisan alhamdulillah nuhun Allah ieu geuning alit nuhun ya sareng apring Kang
Da abdi mah takal kai. Nuhun nuhun pisan. Wade. Nuhun mah. Kada mah di gobis mah. Ada saya nu geulis mah. Aduh, nya urang bebesanan sareng abdi. Geuningan. Nah ti dieu sumpingna. Wade nuhun nuhun wade. Singka gentosan 1000 kali lipat anu nyawer teh amin ya Allah. Janten nilai sodako nuhun pisan wade. Nya teh eti sumping. Alhamdulillah. Teh neng ayanya. Nuhun teh neng. Tak kitu ya. Alhamdulillah baraya ungkul nya. Arukman aya Arukman. Arukman haturannya. Nya sareng ajatnya. Bukti KCP ajatnya. Alhamdulillah. Ananang aya. Nuhun ananang. Paso aya. Alhamdulillah. Hai geuning ustad ajengan. Nuhun ajengan. Ih geuning nuhun ajengan. Nuhun pisan. Isa ieu aduh nuhun pisan nuhun teh neng nuhun. Nya. Paso. Nya. Lah ari aa geuningan. Aduh nuhun aa kacampi pisan. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Nya. Arukman ajat ananang Pak Aso nya. Nya. Mamah Ilah sumping. Ulah ieu mah ti dieu tarajola geuning kasep yeuh. Nuhun Raden. Siga gentosan bageur Nya, jeung anom keneh di kasep narajola ti kenca ieu mah. Ieu teh bumi apa ieu. Doakeun siga gentosan 1000 kali lipat ya. Nya wartosan ka Wanyi nya, Wanyi aya Wanyi. Nuhun kitu aja. Ayo alah. Sabung-sabung akang mah. Wanyi. Wanyi teh Aas tuh. Aya Wanyi tuh. Abang dulu kan. Umi Ali Ihsan aya. Aduh Umi nuhun. Alhamdulillah geuning ieu. Uyuh akang alhamdulillah nuhun atuh nuhun sareng Umi. Kade gobis. Nuhun kade gobis. Ya alhamdulillah. Jazakilah waron kasiron. Jazakilah. Pegat kumaha? Umi Al Ihsan sumping teh nya. Nya bun nanti. Umi, alhamdulillah Umi, wilujeng Umi nuhun, Umi siga gentos 1000 kali lipat. Amin amin. Nya. Teh Omin aya. Nya. Alah, Bunda Teti aya. Alhamdulillah. Kade beli geubis mama. Ih jeung tangkal kai mah warang. Nuhun mama. Kade mama beli geubis mama. Nya. Jadi mana-mana aya. Nya aduh. Nuhun pisan kasadaya, nuhun pisan tos nyawer, nuhun pisan tos nyawer, mugia sing kagentosan. Nuhun pisan kasadayana, warga-wargi urang Cikawao, mugia sing kagentosan 1000 kali lipat. Alhamdulillah rabbil alamin. Jajakilah ja awewe. Laki. Jajakalo. Urang. Jajakumulo. Aya ti bencong. 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 Siapa bencong atuh? Besok aya pan di WC bencong pan di. Dewek geuning ka WC, ieu WC keur pria, ieu keur wanita. Geuning eueuh WC keur bencong. Aya dadan bencong ngamen di Kang. Nah, ada Allah menciptakeun Adam jeung Hawa, lain Adam jeung Ading. Da sopiantarana aya. Oh kitu. Lamun ti awewe jajakilah, mun ti lalaki jajakalo. Ti bencong. Ti lobaan jajakumulo. Ti bencong. Jajankeun we atuh kumane. Nuhun asanya di sosis tah. Oh duaan nya Kang nya. Nya udah bingung duaan ge dek gatuh. Alah ya. Keur panganten ya. Sok lagu Gelindeng tresna nu kedal
daun kamari kiwari bukti mengget-geget jatuh rami asri malati nu bodas ngaruntuy endah ngiring gerah kanu nuju medang bingan ilang karempan datang harapan kembang hotel eta waktos apel ngabuah jantan panganten pileuyan lalagasan pileuyan wengi ieu cep andi rek panganatenen cincin asih diremaki wa mindah tempat kakatuhu dangding asih kawit lelewa pada janji rek satu cincin asih dina jariji malah nyelap nembi endah pasini bareng ngahiji omat ulah bade buka ieu yang minum lagu akhir pengantin Naon tak lagu cing cing cing. mepai jalan satapak ngajuk-juk ke hiji lamuran teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dora-dara gelap henteu aya keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing teu penting mah asal nepi ke tempat Cikawao rek ngalongok renang ora suganu kolot teu nyusul sugan tea moal gagal rana geus aya nu boga balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang jeung ka sawah dianggalna teu kapikir geuningan hati tadina lamun bakal nyeri hate korean teu sudi teuing pikiran pipanyakiteun pikiran pipanyakiteun teu ka sawah dianggalna teu kapikir padedi nanti tadina lamun bakal nyeri hate koream teu sudi teuing pikiran pipanyakiteun pikiran pipanyakiteun Kang, euy eta di cenah ngaleget tadi setengah gelas Kang dililapkeun. oh setengah gelas Teh kobok. setengah gelas dieudeunnya nya tak kitu jak lemun jalma sok basilat kadang ngalakonan salat hirupna tamak jeung ajat mungkin bakal dilana hirup nungkulkeun syariat mohokeun kana hakikat di dunia ukur maksiat disiksana leuwih berat hirupna ukur ngalantur ngaberung ngasuh
lila bakal hancur hirupna teu daek akur kasasama teu waleh luhur ulah gitu akang loba syaur tanpa bukur harap-harap siksa kubur sararieun akang ngelanggar janji syahadat bohong karadaek mayar zakat duit jauh pikeun menang rahmat manehna hese sakara hirupna ukur ngalantur malantur kesurung nafsu nu luhur nya kasasama teu daek aku wah gitu mah hirupna teu boleh luhur jangan janji syahadat karadaek bayar zakat jauh pikeun menang rahmat baena hese sakara lamun datang waktu subuh manehna kalah katunuh dageus puguh eta jalma kitu jalma teu puguh lamun datang waktu lohor manehna kalah molor dageus puguh eta jalma eta jalma sakalor lamun datang waktu asar manehna kalah ka pasar degeus puguh eta jalma kitu jalma kasasar lamun datang waktu magrib eta jalma kalah budak gidik degeus puguh eta jalma eta baturna juri lamun datang waktu isya awakna loba karasa atuh henteu salat isya jalma eta lamoko dosa capek kang paurnya euy lapar alhamdulillah ya nah cing nya ada kuat hayang ngisi heula kadinya kapacilingan ayo euy ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ieu mah nepangkeun teh ka panganten. Ieu mah keun wios mustamimah nu penting panganten we ieu mah. Abdi bade kaul ieu. Nya ieu dalalna wengi teuing. Nya abdi gaduh calung ieu. Nya bade kaul nyalung ieu di panganten Kacep Andi sareng Neng Widi. Ieu teh calung teh nyaeta tina Wigomong. Malihan ieu calung teh tos ditawis nyaeta 2,5 juta. Palihan mah kamali teh nawisna teh nyaeta 10 juta. Mung cenah kada salang pandangan abdina itu. Alah. Judul laguna nyaeta judul laguna Saka. Saka inget, Saka hayang, Saka mampuan, Saka daek, Saka resepna. Tak kitu. Sumangga gelang ulang ngawitan ulang takol heula takol. Cekola. Cek. Cing talik ke calung nanya. Gitu adekeun mikna tuh. Sok pangkatan plung
ka Sumedang mengkol heula kakak tuhu lemur luhur aya lemur di dinya da anu nyingkur buka telah kampung Cikawao tea Cikawao lemurna tempat adedi jeung teh ina rumah tangga di Cikawao gaduh putra namina dan Cep Ani anu nikah nate kaneng Widi di Cikawao kuring paranah nenden cinta di Cikawao kuring pernah nenden asih Cikawao lemur urang pangbalikan Cikawao mulai deui kurang lamun urang ngaliwat ka Sumedang ngaliwat deui kareret belah katuhu lemur nyingkur di luhur gunung luka sohor Cikawao eta namina di Cikawao lemur nyingkur anu subur di Cikawao lemur urang pangbalikan di Cikawao urang sarerea aya di Cikawao lemur matu pangbalikan eta teh lagu Cikawao mudah ngalang tadi natanyakan teu bisa dibalikan deui teu bisa sakitu-kituna laguna ge nya aya oke lagu nu seten bisa lagu nu seten doma kuring di paraban kukuring di angon-angon kukuring anak nage anu kuring doma eta doma kuring di angon-angon kukuring di paraban kukuring doma nage anu kuring saha jaluna tong nanya jaluna mana asalna jaluna mah doma adu di jelekong doma eta doma kuring anu kanul kukuring di paraban kukuring geuningan mah anu kuring doma eta doma kuring batur nuhun pisan nu geulis sareng nu kasep oge abah nuhun pisan saha bapana tong lobananya apa nama akang aman nu keur ngecret domba eta domba kuring di paraban kukuring diampikeun kukuring di mandianda kukuring domba eta domba kuring anakna anak kuring anakna ge anu kuring domba nage anu kuring ulang mah lagu naon ge bisa lagu nganyuk makomo tak itu ulang mah ieu mah kaul pan ulang kaul mah aya nu kalual nyawelnya ulang teh atuh da seniman ulang mah mesin nama dalane seniwan ya saha Sidawala Sidawala ya Sidawala temilu ketinggalan Sileng di mana? Kuring mah di Jelekong kene. Ih, poingan atuh. Yu dewek di dieu nabuh di Cikawao. Ha salambak tos we ka ade di sareng teh Hina. Tidak wala kitu wartoskeun. Heeh, teu milu sia teh nya, eta we oleh-olehna kage udel mah kitu. Nya, omat we dusan kitu keur dawala. Ih, teh. Sok yo maneh mah dawala.
nya selambaktos kapur lanceuk nya dah kitu kuring mah sok moro ai balik teh aka balik teh pan sok moro engke sugana tuh ngadu ngasilingna ya Allah ya Robi mudah-mudahan nya yo di bahanan dus aduh dar sai teh nepangkeun nami abdi mah darso mah eta mah pun gulu gimana darsa namun darsa teh mun modal tong loba dosa ayo bisa nyalung gini alhamdulillah diajar Bapak Haji Darso kapungkur nya bisaan gini aya nu nyawer alhamdulillah aya panganten nyawer lalungsur teu mah ka abdi mah nyalaangeun beda jeung kakang pegek si teh pegek ke dewek mah payu sokat nya geura balik aya mah nuhun parantos kaul nya bade balik we da naon atuh da nu nyawel ge bade kadede keneh teh aya atuh nya di bade ngalangkung tuh nu bade mesel cai aya ke acuh sokat geura balik kitu ya nah coba balik deui abdi teh kita aya halewos kakang nyonce kan hajat wantoskeun di dusan gitu ih itu sida wala teu maneh gulu ngorobokan si hirup teh hajat teh niuh ka nyaah gitu oh kitu si eta mah alah ya alhamdulillah dapat bajidor di dieu nya mudah-mudahan tilas hajatna cing kagentosan katuang nu kaleueutna ku urang sadaya cing jadi nilai sodako ade di sareng teh inana mugi we rumah tanggana langkung harmonis langkung beunghar nya mawadah warohmah tur sakinah atuh cep andina ieu sareng Neng Widi mudah-mudahannya rumah tangga teh cing anger harmonis sing dipi ka pakotrek Padung iya dalin papagahaneun panganten mah turutaneun urang tuang silih wapan nya bobo silih kekeupan nu kitu ku di papagahan nu kitu mah geus sakinah mawadah warohmah atuh da ngan mudah-mudahan teh sing bisa tetep teu robah cing anger kitu tah tak kitu da eta nu jadi masalah mah bakal robah moal gitu mudah-mudahan we cing angernya silih pihapekeun awak sing abadi silih ka deudeuh silih ka nyaahna teh kitu tah nya sing nepi ka tutup dunya teh nepi ka pinuh ku ridho Allah Subhanahu wa taala ya tu kasadayana hapunten ieu Mang Cepot nya da wengi teuing derna pangincen alah punten nu kasuhunnya nya sosona subajeng cang perang bongkang hapunten nu kasuhun beli saur nu teu kaukur sabda nu teu kariksa ampura nu kateda pilih teh mah misalkeun aya anu nyeri mana hapunten anu kasuhun teu aya maksudnya mudah-mudahan sadayana pinuh ku barokah Allah Subhanahu wa taala biasa ditepangkeun deui di tempat anu mulia itu ya alah saninten buah saninten saninten di parapatan hapunten abdi hapunten semua daya kalepatan gunung guntur cikuray gunung karembit amit mundur amit mungkur paturay patepang gunung guntur saguling jalan karanca amit mundur amit mungkur simkuring saparakan saninten saninten di parapatan hapunten abdi hapunten semua daya kalepatan sakitu duka pihaptur tutup lawang sigotaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.